Bararing cuma yang segala batur yang bisa kurban irahanya kan kurban perasaan berarti hayangna kurban teh ya. Nah naon si ka dieu lah hayang asal yang ngobrol naon Bapak lain irahanya yang suga batur bisa kurban orang kurban perasaan geuning teh bisa suga batur bisa kurban itu iya geuning aya nu batur mah geus mampu gitu ayo urang iraha sugan kurban kumaha atuh da eta kulit domba buluna kulitna dijieun wae jaket atuh da iya mah pinggiranna dijieun jaket daripada teu boga teuing jaket dibikeun ieu nya geus eta duruk sakalian asa pan meuleum daging domba aku batur atuh ngajarkeun meuleum iya mengajarkan orang domba padahal kurbulu nawungkul gitu kumaha beula ajang kurban nama usaha gitu hasil wae terus kumaha tuh lain nasi naik kumpul gara memang jika batur saya tiga laborasi pisan akan ngumpulkan tiap hari oge saha eta nya assalamualaikum BRT Daramang alhamdulillah ya namanya salah lewat ya BRT biasa we bade naroskeun geuning ge tadi urang teh geuningan asa rehe-rehe gini demen urang teh aya wartosna cenah Mang Adam bade kurban muhun insyaallah kami dikarsakeun aya miliknya hoyong itu siga batur mak atuh alhamdulillah rabbil alamin pengen tanya ngabunga-bunga warga nya da ibu izin pamit kurban teh atuh kulit bulu didamel jaket teh aku minta kurban itu tidak domba unggul padahal itu kulit buluna kanggo buluna ge daripada kabuang kami dibeuleum bau kan usahana sawatos dianggo jaket ku abi teh bias kitu pada orang pinter gini tahun kamari ya gimana kulitnya sapi kamu iya kamu ya abi hoyong dipas bodikeun keun juga ada milik mohon atuh alhamdulillahirabbil alamin we atas kitu mah nya atas nguping atuh Mang Adam bade kurban mudah-mudahan we sing kagentosan deui mudah-mudahan sing digampilkeun usahana sing sararehat mudah-mudahan mah ya Allah sing dugi kitu tanya karena Mang Adam mudah-mudahan mah mimpi doana ibu gitu kita warga atas naroskeun geuning dia cenah disaha bade kurban aya wartosna Mang Adam matak dongkap ka dieu teh punten ke dagingna pambagikeun nya insyaallah mohon dari eta na ka ulemah gitu insyaallah pasti ngiringan gitu nguruskeun tas itu mah alhamdulillah nya tos aya katantosan mah gitu assalamualaikum salam sok atuh didarwakeun nya sing sararehat mudah-mudahan dia pukul nuju ieu nuju sok atuh badan ngajalak sukan aya sapi gitu nupangnya pahala gitu assalamualaikum salam tuh sapi naon sapi bapana naon ge keun bae heeh si RT ku urang dibohongan da aya ieu nu kurban era bisi batur nanyakeun kitu majakeun nya sorangan kurban kumaha deh bae da urang boga si obos nu kurbana urang nebeng ramena ipu teh isuknya ipu teh lah ka pahareupna engke teh aing mah nyusul tepu si RT bisi nanyakeun panjang lebar moal da si obos mah bager urang kolingan we engke bere jaket domba hiji gitu masuk saya gitu mah nya kumaha mamah we bapak mah kudu bisa aman nya era ku batur era tong ngulang we mending kopi era mah nya kopi lah kopi atuh da kopi era mah Mang Adam teh nya cenah rek kurban tapi can aya wae ngirim daging mending geus hayo maruncang ke isuk-isuk marun can angus-angus aya daging can datang mau jadi mah kitu kurban Mang Adam teh Assalamualaikum Buarta Waalaikumsalam alhamdulillahirabbil alamin darep-arep tadi tadi Mang Adam punten apa magikeunnya ieu daging sing malatra keluarga mun Mang hatur nuhun pisan atuh nya adeuna bade pamit saranya mohon kan ieu urang bagikeun bade we heula eta nah hajareunkeun kitu sampean di kamari teu naon efek tas kurban gitu kadaanya nya ulah terlalu teuing kade Pak ayo weh payung anggo payung panas masa renang heula tuh ka dieu heula ayo sibuk masih aya rapat nuhun Pak atur nuhun nya assalamualaikum waalaikumsalam
rek tanyakeun heula ka si Nyai sugan geus kabere si Nyai, sabere insan kitu si Nyai rek ditanyakeun heula ah. Nyai, dia geus kabagian daging kurban. Oh, entos. Bade naroskeun ibu, ieu teh nu kurban teh saha Mang Adem atawa Mas saha ieu nu kurban teh teh? Oh, Ibu Sri sareng Pak Oman. Oh, Bos Oman eta, sareng Ibu Sri. Aduh eta Mang Adem ngabohongna ka RT, rasakeun mun papanggih Mang Adem. Ah, atuh ayeuna mereka hunkeun we ka Ibu Sri. Nuhun pisan Ibu Sri sareng Bos Oman, ieu tanya abdi dibagi daging kurban, mudah-mudahan mungkin sing janten amal kasayan Ibu Sri sareng Pak Oman. Sing langkung-langkungan kagentosan deui. Nyai urang ngarasakan aya ayeuna mah marut kita tadi. Nuhun Ibu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya pembagian daging kurban. Mohon bisa Bu RT. Ti Ibu Sri sareng Bos Oman di palih dinya. Atuh nuhun pisan. Mohon mangga nyangakeun nya, gara arasakan. Mohon. Apa dek ka diheula? Lah kumaha si Bu RT geus sieun nyusulane sieun kapangi dibohongan. Sok sieun teuing kapangi dibohongan teh. Benda nyumput-nyumput ya tadi teh. Era atuh aku batur can bisa kurban. Ngabohongan RT heula we sementara mah gitu. Mudah-mudahan ulah kapangi ku RT sorangan ngabohong. Geus meunang Pak ngusep teh. Hese upana ieu deui ieu wae upana hese nu ieu nu alus. Heeh, tudahnya sebenarnya mah teu naringangan, heeh, ari hayang kurban kakak ngalauk beri jeung teu dieusian lauk teh kubur ayak we jeung pangkong. Ayeuna samana deui aya pagawean pungui keur sarpi kieu mah naon deui. Ain si RT mah naon. Lumayan heuh bisa ngabohongan si RT nya. Naon kitu Ngahkeun bae, teu bisa kurban oge atuh. Ain Bisa bisa wae ngabohongan si dibohongannya. RT. Marukahankeun atuh. Karena masalah nyusul mah kumaha engke teh jadi pikiran Bapak lah. Bisi ngageblag loba pikiran mah. Malah naon gitu. Moal kumaha mamah we. Saya mah kamanang ieu teh. Astagfirullahaladzim, eta si wedus ya. Ngabohongan ka RT. Nah, eta sugan Ngabohongan naon Bu RT? eta geuning kurban teh sugan teh mah nya Mang Adem geuning ti Ibu Sri. Yeuh, Bu RT mah kudu dijelaskeun mah nya. Abdi teh ngabebenyokeun bapana barang penting teh hulung jentul sieun ngageblag. Wedus hungkul. Hampura we nya. Hampura pisan. Engke tahun engke arek kurbannya jadi ya. Kurban teh mah nya, kurban teh Mang Adem teh geuning ti Ibu Sri. Di bener-bener mah geuning ditanyakan ka tetangga. Hampura we nya Bu RT. Eta daek kabohongan ka RT, astagfirullahaladzim. Lain geus teu bisa naon-naon deui teh kumaha da. Isukana tahun isuk kurban jadi asli. Geus awah corona kurban. Amin, itu mudah-mudahannya sing jadi Balik kuda. Mang Adem ari Mang Adem eta di bener-bener kamari rek kurban teh kurban naon? Ya sebenarnya mah hayang kurban tapi sementara mah ukur kurban perasaan ieu teh. Kurban teh hayang naungkul gitu perasaane unggul teh geus hampuranya. Oh, sugan teh kurban teh bener. Sugan teh bener kurban bener Mang Adem teh kopek tanya kurban perasaan hungkul. Kurban perasaan ya kurban teh hayangna gitu. Kecau atuh eta mari kitu mah kecau. Hampuranya. Ngera-ngera tatangga pada kamari mah guyur Mang Adem arek kurban sugan teh heueuh. Ai pek teh bohong geuninganan. Sugan teh kurban bener we, sapi eta teh meureun kurban cak-cak meureun kitu mah nya. Nah, atuh bantuan ngomong nah teh ya ku RT. Laga gue meni lu atas suku sing arenak juga orang kaya ari kanyataan ngabohongan ka RT. Gak usah arek balik itu gawe mah. Nyir bapana sugan teh mawaneun ngontrol eta nya si RT ka dieu nya. Teu nyangka juga. Biasana dicarekan batur ge tara loba ngomong sok narima Panya teh aku kur dibohongan meni ngontrol. Lain pacar percaya ku dibohongan kitu ku nyusul ka dieu. Kudu nyaankeun ke bade buktikeun tahun ke mah kurban. Insyaallah. Naon anu aya kurbankeun. Tahun ke mah insyaallah Ulah kurban we perasaan geura usaha nu bener geura. Nah, insyaallah, Beli kuda sugan, me puas. Engke sugan kaharepna kurban nah kaharepna insyaallah. Ya batur ngagoreng heula ieu. Ayo.